Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa YouTube di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Duyeh ya dongeng karangan Aki Anom Arif Setiawan. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kaopat. Sok sanaos dia dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantankeun panghibur kana kalbu pang beberah kana manah. Mohon mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum ka sadayana. Mudah-mudahan sing dipasihan kakiatan sareng kasehatan dina ngalaksanakeun saumna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru bidarsih ngalieuq. Wios Neng, bade dibibiweh di tonggo. Kela atuh Bi, antosan sakedapnya. Ceuk Neng Nita. Kituna teh bari asup de ka imahna deui. Teu lila torojol deui bari mawa kantong gede. Neng Nita, bade ka mana kitu? Ceuk bidarsih olohok. Katon Bibi, hayu Bi. Bidarsih teu bisa kukumaha. Neng Nita milu ka imahna bari mawa salin loba jiga anu pundung. Gancangna ieu carita nepi ka imah bidarsih. Mang Karim geus mapag bari olohok nempo panganten. Be etah Neng Nita geura terus sarurumpaheun ka saung butut atuh geuning Neng. Saur saha saung butut Mang? Boa di dieu mah teu jiga dilebak. Sagala nyampak oge asa teu pararuguh. Walau Neng Nita bari nenda kantong dina golodog. Hayang milu akangna ieu, dicarek oge ngadonuturkeun. Ceuk bidarsih bari unggah ka golodog dituturkeun ku Si Duyeh. Neng Nita asup ka imah bidarsih, gek diuk dina amparan samak. Aduh, raos di dieu geuningan. Cenah kituna teh bari alak elik ka sabudeureun imah bidarsih. Yeh, nyaraos di bumi pasoma atuh Neng, caraang. Pararesih di dieu mah nya kitu teh. Walon Mang Karim bari ngasongkeun cai dina teko. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, peuting eta Neng Nita ngendong di imahna bidarsih. Sakitu disusulan ku titahan pasoma, sangkan ngendong di imahna sorangan. Neng Nita teu ngagugu keukeuh hayang cicing di imah bidarsih. Pan ieu oge lain teun batur, teun mitoha. Tembal Neng Nita ka titahan bapana. Neng Nita dibere kamar hareup. Keur mah ngan hiji-hijina kamar anu aya di eta imah. Bidarsih mah jeung Mang Karim ngampar di tengah imah, sedengkeun Si Duyeh mah sare di juru tengah imah kahalangan ku lomari pakean. Neng Nita alak ilik ka sabudeureun kamar, gek diuk dina ranjang besi heubeul anu geus reyod. Di amparan spray anyar, ceungit keneh, make kulambu ngarah teu digembrong ku reungit. Lawang kamar ukur ditutup ku hordeng eueuh pantoan. Bilik kamar dihalangan ku samping kebat, meh teu tiris teuing. Aya kana 2 jamna Mang Karim ngadangdanan kamar ngarah tumaninah disarean ku minantuna. Karalak, Neng Nita heuai sababaraha kali pitunduheun nyedak. Alatan ku rasa capek tas nampa tamu ondangan anu sakitu lobana. Goledag kana ranjang, reket. Ranjang disada unggal usik, matak gandeng. Neng Nita jadi teu daek kreup, unggal malikeun awakna, ranjang ngareket. Antuk namah kuniang hudang leos ka tengah imah. Naha Neng, seureungit kitu.
Cek Bidarsih curinghak nempo Neng Nita keluar ti kamar. Asa hoyong si duru bibi, hawu hurung keneh kitu. Cek Neng Nita bari panonna mah ngulincer jiga aya anu di teangan. Ruhai keneh Neng, nyakeun ku bibi urang seuneuan deui. Cek Bidarsih bari nguniang hudang rek ka dapur. Wios bi, ku abdi weh. Kalabi ari Kang Duyeh ka mana nya? Cek Neng Nita. Tuh di juru Neng, kehalangan ku lomari. Tara daek dipernahkeun di kamar si Sujang mah. Palon Mang Karim pipilueun hudang. Neng Nita seuriletik, sukuna ngalengkah ngadeuketan lomari rek noong si Duyeh sigana mah. Nangtung sisi lomari bari sirahna rada diantelkeun kana sisi lomari. Neng Nita ngadedengekeun sora si Duyeh. Ham, cek Neng Nita ngadehem. Saha? Walon si Duyeh ti tukangeun lomari. Abdi Kang Nita, tembal Neng Nita. Si Duyeh cengkat nyamperkeun Neng Nita. Mohon cenah bari ngeluk. Kang, hayu ka hawu, urang mirun seuneu. Cek Neng Nita nyekelan leungeun si Duyeh ditungtun ka dapur. Bidarsih jeung Mang Karim ngan saukur keom, duanana ngagaloler deui ngadadeuhkeun kacape tas babantu hajat bari nampi tamu ondangan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, si Duyeh ngagidig ka dapur dituturkeun ku Neng Nita. Gejelig tarurun ti tengah imah ka dapur anu alasna make taneuh keneh. Hawu ruhai sesanaheur cai urut marandi Bidarsih jeung Mang Karim tuluh ngajajar ngentep gararing deui. Si Duyeh geus manco hareupeun hawu bari nyekeskeun paneker rek mirun seuneu. Gap kana songsong kepoh ditiup teu lila seuneu hurung mending ngagebur. Ih, pinteran geuning Kang Duyeh teh, ceuk Neng Nita bari keprok. Si Duyeh ngan saukur keom bari ungeuk laju ngoleset rek balik deui ka tengah imah ngan ku Neng Nita di halangan. Bade ka mana Kang Duyeh? Seuneuna apan tos hurung? Neng Nita gogodeg. Abong heueuh, tapi bae satadina oge daek soteh nutupan kawirang kolot. Sing horeng sugan teh si Duyeh ge kokoro manggih mulud. Piraku teu bogoh ka pantar kuring, ceuk dina hate Neng Nita. Harga diri asa kalindih ku pantar si Duyeh. Jorojoy aya hate hayang ngulinkeun parasaan salakina da moal ngarti ieuh cenah. Kang, rencangan atuhnya, ceuk Neng Nita bari ngarindat. Si Duyeh ngan saukur ungeuk geek diuk deui dina jojodog nyang hareupan hawu. Can tunduh Kang, ceuk Neng Nita ngadeuketan. Ngahaja diuk gigireun si Duyeh kajeun pasedak-sedak. Teu acan, walon si Duyeh bari ngesed kana tungtung jojodog sabab Neng Nita sesaladak. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Neng Nita keom gap nangkep si Duyeh bari ngaharewos. Urang teh tosah, naha teu kersa mondok sareng abdi, tos halal Kang, ceuk Neng Nita. Si Duyeh ngabalieur miceun beungeut. Neng Nita beuki ambek, ngagadeuд asa ditampik ku pantar si Duyeh. Mohon, ceuk si Duyeh bari ungeuk, diukna pindah nyokot jojodog hiji deui. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Neng Nita ngahegak ambek. Naon sih hayangna? Hese lalaki anu bisa dedeuketan jeung kuring teh. Ari ieu kuat ka balaga kieu. Mun lain si Duyeh, ku kuring geus di. Neng Nita teu nuluykeun omonganana. Kareret ku Neng Nita, si Duyeh geus ngaleos. Neng Nita ngojengkang nuturkeun salakina ka enggon paragina. Dug sare teu ngareret kanu keur ambek ngagugudag. Si Duyeh asup ka enggona. Neng Nita ngaleos ka kamar bari mawa hate hanjelu jeung ambek kacida. Kakaraeun aya lalaki nampik bari jeung apan ieu mah geusah jadi salaki. Piraku teu boga rasa birahi, piraku teu ngarasa bogoh. Loba nu hayang ka Neng Nita ngan kabeh ditampik, tapi lain ku Neng Nita, ku kolotna pang-pang namah ku Bah Soma. Sakur anu hayang milelehengkeun ka Neng Nita,
anu pangkat narahayat biasa mah teu direret. Neng Nita teh sabenerna mah teu betah cicing jeung indung bapana. Sanajan sagala dicumponan, ari hate teu sreg mah asa ngolembar. Kolotna kacida maksakeun ka hayang pribadina. Neng Nita teu hayang kuliah jurusan ekonomi, hayang jadi arsitek. Disalakieun Neng Nita anu teu tulus, meunang ngadu-ngadu bapana pedah beunghar. Tadina mah Neng Nita teu narima da teu bogoh. Lila-lila jadi bogoh, sanggeus rerejengan salila 5 bulan. Neng Nita boga rasanya ka pisalakieunana, hanjakal teu tulus dirapalan, alatan kaserang panyakit jantung. Salian ti eta, ti imah Neng Nita teu betah, kolotna mineng pasea marbutkeun paisan kosong. Sagala rupa dijieun piomongeun, repeh sote ari keur loba jelema, eueuh sasaha mah getreng wae. Ceuk beja bapana keur aya kasus, basakeur jadi kubu, nyalenggorkeun kakawasaan salaku kubu, ngajualan taneuh rahayat kalayan murah ka developer perumahan. Sedengkeun loba tanah anu surat-suratna pabeurit, antukna loba duit teu halal anu dipake ku Basoma, salila jadi kubu, numpuk harta banda anu lain saeutik. Urusan jeung polisi mah geus teu kaitung, ngan hade jampena Basoma hese kajiret, loba kasus anu ditutup alatan eueuh bukti anu otentik. Batin Neng Nita barontak, mireungeuh salila ieu diparaban ku duit haram, kuliah dibiayaan ku duit rahayat nu dibobodo ku bapana. Ari lanceuk-lanceukna mah hare-hare katambah geus areuweuh di lembur, ngarureun dibarawa ku salakina sewang-sewangan. Neng Nita ngahuleng bari mikiran kalakuan si Duyeh, nyel ambek asa disapirakeun, satengah ngabebetkeun maneh diuk dina ranjang. Reket, dorok-dok, kubrag. Yeh, cag heula nya hei.